Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sateuacan dilajengkeun nyuhunkeun pangaminankeun mangga kasadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulki bihar ru'ba fi qulubil munafiqin wa fi jasadil munafiqin wal kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinareng salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, para sahabatna, tabi'in atba'ut tabi'in, bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Pamudah-mudahan ngengingkeun syafaat anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, amin. Didoakeun eta teh nya. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ari hadirin teh he anu haladir sadaya, mudah-mudahan Allah ngarohmat ka anjeun sadaya, amin gitunya. Hadirin rahimakumullah. Nah, gitu kan ieu mah di lemur ieu nya. Ari di lemur mah ulah ngalobakeun heureuy, ulah ngalobakeun nyanyi, kan isuk nyanyi mah nya. Tah, nu penting aya bekeleun. Cenah rada tunduh saeutik. Keun bae geus tunduh mah bubar urangnya. Bahwa dina ieu wengi teh wengi Sabtu tadi saur Pak MC bahwa wengi ieu teh pangaosan alihan tina mingonan anu biasa dilaksanakeun di mushola urang. Namung dina ieu wengi aya panyuhunkeun ti Sohibul Bet. Ari sohib teh anu ngagaduhan, ari bet teh bumi, bisa terang tiba baheula sok nguping simkuring atas nami atawa ngawakilan Sohibul Bet. Naon atuh Sohibul Bet teh? Ari sohib teh anu ngagaduhan, ari bet teh bumi baetun imah. Tah berarti Sohibul Bet teh anu ngagaduhan nya maksud nama anu gaduh acara nya. Aya pamunut hoyong dibahas seputar khitan. Naon atuh ari khitan teh? Wang langsung we nya. Abih tere. Ari khitan teh berasal tina kata khotana, hartos
tegasna teh memotong, neuteuk, ngeureut. Ta eta teh khitan. Ngeureut wortel berarti ngahitan wortel. Ngeureut kumeli ngahitan kumeli. Ta jadi khitan mah umum ya. Rek naon wae nu diteuk-teukna ngaranna khitan. Ngan beda eta bahasa khitan teh dimasyhurkeun nu dikereutna teh lain wortel lain bonteng tapi naon? Zakar. Naon tuh zakar teh? Eta gantar anu lalaki. Tah eta. Bahkan ieu khitan teh mangrupakeun ibadah, tapi ibadahna anu karasana teh nyeri. Cenah baheula mah da teu ingetnya. Nya meureun pangna nepi ka ceurik ge nyeri nya. Kan ibadah teh aya nu ngeunah, aya nu nyeri, aya nu sakapeung ngeunah, sakapeung nyeri. Ibadah nu ngeunah naon? Nikah, kawin. Eta mah ngeunah. Pangna ngeunah teh da seserian wae jeung bunga we hawana teh. Sanajan kaluar duit gede oge ngeunah karasana. Aya ibadah teh nu nyeri nyaeta khitan. Khitan mah mangrupakeun ibadah teh nyeri. Nyeri tapi ibadah. Ibadah tapi nyeri. Tah sesana mah sakapeung sok nyeri, sakapeung sok bunga. Jika naon, jika usaha teh ibadah. Ari usaha ngeunah teh kadang ngeunah lamun hasil, kadang nyeri lamun teu hasil. Ayeuna wang fokus heula nya bahwa khitan teh termasuk kana ibadah anu nyeri. Naon wae nu rek dibahas dina khitan, nomor kahiji nyaeta hukumna. Khitan atawa dikereut ieu hukumna teh wajib. Jang budak lalaki sunnat atawa dianjurkeun jang budak awewe. Jadi nu dikhitan teh lain budak lalaki unggul. Mangga. Atur nuhun. Sami-sami. Oh iya, sejami dah. Jadi hitan teh lain jang budak lalaki wungkul, tapi lalaki dihitan, awewe oge dihitan. Ngan keur budak lalaki hukum hitan teh wajib. Berarti lamun henteu dihitan kumaha hukumna? Dosa. Dihitan hukumna wajib, teu dihitan hukumna dosa. Keur saha tah? Keur budak lalaki. Kumaha keur budak awewe? Keur budak awewe mah bade sae eta nu dianjurkeun cenah henteu oge teu mantak jadi dosa. Ta eta hukumna. Lalaki mah wajib, awewe mah dianjurkeun. Mun bahasa dina hadis mah mukromatan atawa mukromun nya, ngamulyakeun awewe. Naon sababna pangnahitan diwajibkeun? Kapan dina bahasa masuk disebut disunatan ya. Sakapeung nyebutna teh disunatan budak geus disunatan can. Sakapeung nyebutna teh disudatan. Ya sami-sami keneh. Disunatan mah berarti nyandakna hukum ngahitan budak nalika memeh balik. Sunat ngahitana, ngan hukum hitana mah wajib.
Ari sudat mah sudat teh di kumaha atuh didodet mun orang mah nya dikeureuh tungtungna saeutik dikerik tah kitunya rek disunatan rek dihitan rek disudat intina mah eta-eta keneh naon sababna atuh manfaatna dihitan teh samemeh kana manfaat tangtosna di dieu para ibu para bapak osok ningali nalika nu dihitannya lamun zaman baheula mah kolot ayeuna berartinya dihitan teh keur usum ku naon ku peso ayeuna mah geus ganti ku naon ku laser mangga wae proses nama naon anu dihitan teh lamun pameget nyaeta ku kucuk atawa kokocop naon bahasana di dieu teh gagaduhan pameget kan meh ngartinya ieu mah urang dia ieu sarerea ge gagaduhan pameget wah ehwana ngagedean sorangan ditungtung teh aya anu murungkut naon kitu tah nutup anu mana eta tutupna teh bakal ngahalangan kana kaluarna cai kiih bakal aya nu nyangsang tah eta nu dikereutna teh gunting we langsung perengkel we ka tukangnya langsung eta teh merengkel ka tukang eta dipamegat nu dikereutna teh tungtungna kulitna lain dagingna nya kulitna ari istri nu dihitan teh naonana istri mah dina luhureun liangna aya anu nyangked menunggu sakola mah klitoris ngaranna teh terang ibu klitoris eta we nya kacangna terang kacangna tah kan di luhureun eta teh luhureun liang teh aya nu nyangked saeutik mantak nyangsang cai sanes diteug-teug jiga lalaki dis naonnya dicoak soehkeun saeutik eta ge lamun nu masih keneh nutupnya ari nu henteu mah nya masih henteu oge cik paribasana da istri mah teu wajib ieu tah eta nya pamegat mah diteug-teug tungtungna ari istri mah di soehkeun dikodek disalah dikodeknya saeutik pas lahir oge di ku eta ning ku paraji mun baheula mah nya tadi kitu tah kitu bedana lalaki jeung awewe dina masalah hitan anu mana ieu hitan teh mangrupakeun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tidituna nginduk tina syariatna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam anu numutkeun dina kisah mah zaman baheula Nabi Ibrahim dina kisah mah dihitanna teh sanes ku dokter komo ku laser dina hadis mah dicarioskeun ku kampak berarti dibeto tungtungna tuluy di kumaha eta mah bayangan urang duka kumaha asli namanya digamplang meureun jiga kana kulit hayam kade salah ngagamplengna tanu jelas bahwa hitan hartina motong atawa neuteuk keur lalaki hukumna wajib keur awewe hukumna sunnat atawa dianjurkan hiji tah hukumna nu kadua naon atuh ari manfaatna hitan teh diwajibkeun ari kitu naon manfaatna manfaatina hitan teh nyaeta ngajaga tina kabersihan lamun dihubungkeun jeung peribadahan ayeuna budak lalaki lamun teh amat dihitan kan lamun kiih teh dimungkinkeun aya cai kiih anu teu milu kaluar sedengkeun eta teh haddohir bagian luar
lamun teu dihitan cai kiihna teh aya nu nyangsang. Ari kitu kumaha lamun aya nu nyangsang? Engke hubunganana jeung naon? Jeung ibadah anu kudu suci dina badan nyaeta naon? Salat. Salatna dianggap teu sah sabab salatna mamawa najis. Mantak hitan teh wajib. Hiji tah dilalaki pangna dihitan teh supaya ngabersihkeun tina kokotor lamun ceuk kesehatan muncul agama nama supaya bersih tina najis nalika migawe peribadahan anu ngabutuhkeun suci dina badan nyaeta salat. Kan urang oge lamun keur salat nih heg budak teh mimilu budak lalaki anu can dihitan urang keur salat budak ka urang naon mumuntang kana awak urang teh bari can dihitan cik salat urang batal teu naon sababna di saha najisna di budak saha nu salatna urang. Iya poina bisi atau mun zaman baheula mah sering kolot salat ka masjid memekal budak nu can dihitan. Kumaha ya solusina ya? Lamun aya nu salat tuluy aya budak napel nyabak muntang murangkel kana eta jalma anu salat maka hukum salatna teh tergantung. Lamun teh mah eta budak teh statusna ngan ukur antel maka salatna masih keneh sah. Ngan lamun status eta budak teh mahmul dibawa maka status salatna teu sah. Kan ari salat teh ulah aya najis ulah mawa najisnya ulah aya najis dina anu dibawa dina mahmul. Ari mahmul teh anu dibawa teh kumaha ngaran nu dibawa teh lamun urang usik maka eta perkara milu usik jiga sorban. Salat make sorban ieu sorban statusna dibawa atawa lain? Dibawa sabab lamun nangtung sorban milu lamun urang diuk sorban oge milu. Tah lamun aya najis dina sorban aya tai cak-cak contona maka salatna teu sah sabab mamawa najis atawa aya najis dina anu dibawa. Ayeuna najisna teh di budak antel ka urang keur salat tinggal eta budak nah budak teh ngan sakadar antel atawa asup kana mahmul anu dibawa. Lamun asup kana nu dibawa berarti salatna batal ngan lamun ngan sakadar antel mah teu batal sabab teu dibawa. Contoh urang keur salat tahiyat awal ari keur tahiyat awal teh budak anu can disunat teh nangkel kana naon ye kana punduk kana beheung tuluy urang teh nangtung budak teh milu ka luhur ka bawah ku urang ta eta status budak teh mahmul dibawa maka lamun kitu salatna batal sabab urang mawa barang anu najis nyaeta saha teh budak mamawa naon mamawa najis ciki ngan lamun budakna teu dibawa statusna lain mahmul mun bahasa kitab mah gambaran urang keur tahiyat awal tuluy budak teh muntang kana naon kana lahunan urang ngan pas urang nangtung budak teh tigorentel ka gigir dan teu muntang budak ngan sakudu ngan sakadar nyekel we ka urang teh ta eta mah teu batal
sabab sanes mahmul sanes dibawa tapi ngan sakadar antal kartos teh hiji. Jadi manfaat dihitan teh supaya bersih awak, menurut kesehatan supaya sehat, menurut fikih atau agama Islam supaya sah nalika ibadah anu ngabutuhkeun suci dina badan. Salajengna keur istri kumaha manfaatna, padah istri mah teu diwajibkeun. Menurut penelitian bentena istri nu dihitan sareng nu teu dihitan nyaeta dina masalah syahwatna, nafsuna. Menurut penelitian istri anu teu dihitan nafsuna langkung ageng daripada anu dihitan. Jadi supaya bisa ngimbangan lalaki, supaya lalaki bisa ngimbangan awewe, maka dihitan. Dalam teu dihitan mah secara teori nafsuna teh bakal gede pisan. Sok disebut hyper. Hyper teh berlebihan. Teu kaop ningali lalaki hayang we hawana teh nya. Eta teh buat teuing teu dihitan nya, lamun aya nu kitu teh buat teuing ieu mah nya. Tah eta keur awewe mah sajaba ning supaya ngajaga bisi aya nu nyangsang, awewe anu teu dihitan syahwatna bakal leuwih gede daripada anu dihitan. Kade ngahitanna jero teuing engke jadi laleuleus ningali lalaki teh asa ningali karung we. Tah eta ngahitanna jero teuing. Mantak ngahitan teh ya kudu ku ahlina tangtunanya. Ngobrol-ngobrol masalah kebersihan dina hadis dicarioskeun nu dibersihan teh lain anu dihitan wungkul. Ari nu dihitan mah geus jelas eta mah najis sok liwat kadinya, sahingga lamun teh mah teu dihitan kemungkinan besar bahkan aya nu meyakini ciki ih teh nyangsang di dinya. Memeh dituluykeun kana sajian kumaha lamun teh mah pas dilahirkeunana geus dihitan, ieu mah pas lahir teh geus muka we eta teh geus aya helman, eta geus nyengled ka tukang, kumaha mun kitu nah kudu dihitan deui? Teu kudu nya darek ngahitan naon atuh, da tinggal dagingna, tinggal helmna piraku rek dikeureut deui naon nu rek diperengkelkeun ka tukangna. Jadi lamun pas dilahirkeun geus dihitan mah teu kudu dihitan deui. Da dihitan teh ceuk tadi ceuk Sunda mah diteuteu. Salajengna naon atuh nu kudu dibersihan deui salian ti dihitan teh seueur bangsa ning bubuluan mun lalakinya dimimiti kumis, di luhur kumis diteuk-teukan. Sunat nama diteuk-teuk kumis teh sanes dikumaha sanes dikurud, sanes dikerok. Tapi kumisna tilu siki hese. Kumaha mun dikerok dorakat teu? Henteu menang-menang wae ngan lamun diteuk-teuk, didawung, dibereskeun, diberesannya da ari kumis teh mah kotak. Eta teh hukumna sunat kenging ganjaran. Mantap, teuk-teuk rapihkeun, sanes dibersihkeun tapi dirapihkeun. Eta hukumna sunat. Sunat neuteuk kumis ngadawung kumis. Teras ngaberesan naon deui anu sabalat jeung kumis janggot eta oge sami sanes dikurud tapi diberesan. Komo janggot mah nginguna oge hukumna kumaha? Sunat. Urang mah geuleuh ngan 3 lemar darek dikerok we nya mangga-mangga wae teu mantak doraka ngan ngingu janggot hukumna sunat.
dicarioskeun dina sapalih katerangan bahwa jalma nu aya janggotan nalika tas wudu tuluy aya cai nyangsang maka eta cai anu nyesa tuluy ngecelak kecelakan eta cai dijantenkeun malaikat tugasna malaikat eta pangmentakeun hampura keur nu wuduna bedul bagja pisan ya. Mantap sing koran lo janggo teh ka dieu ya. Jeung deui tos wudu teh saena mah teu kenging dielap. Ari urang makan tos wudu teh baseuh dielap ku naon? Ku anduk. Saena mah teu kenging sabab tetesan-tetesan air teh didamel malaikat anu tugasna nyuhunkeun hampura pikeun urang anu wuduna. Mahajanya dikurucut-kurucut supaya loba malaikat nak mangganya sae eta teh. Ah cenah lila garingna rek dielap we mangga wae rek dielap oge da teu mantak jadi dosa ieu. Kumis janggot nya. Naon deui ngaberesihan kuku. Ditek-tekan kuku teh lamun paranjang teh nya. Sunat eta teh nya neutekan kuku teh nah neutekan nepi ka erep nepi ka dubul henteu nu penting kuku diberesan kokotorna teu aya lamun ngaleungitkeun kokotor kudu nepi ka dempes nya nepi ka dempes da tujuanana kokotor leungit da ari nu paranjang kuku mah biasana sok teu purun digawe ya, biasana. Tapi orang ke pondok kuku gawe teu purunnya. Nya jadi sunat neutekan kuku supaya naon? Supaya bareresih henteu harideung. Jika tas naon mun tas ngarambet ning atawa tas gagaro naon tas ti kebon tuluy gagaro ngadarageleg di dieu teh. Tah eta teh kirang sae nya saena mah diberesihan ku cara ditek-tekan kukuna. Teras naon deui nu kudu diberesihan teh bulu kelek. Bulu kelek ge sami eta teh nya sunat diberesihan, sunat dikerok nya. Saena mah dijumutan eta teh nya. Supaya naon? Supaya kokotor-kokotor nu nempel di dinya teh teu aya. Ah urang mah lamun bulu kelek dikerok teh sok kalah gering puguh eueuh saringan anu nyaring naon nu nyaring panyakit nya mangga ngan peda siap resiko na naon bau kelek da biasana jalma anu bulu kelek na loba bau na oge loba eta teh nya beda jeung nu eueuh bulu kelekan sok we amuan kelek ibu berat ulah ayeuna engkewe gitu nya. Keur aya buluan tuluy cobaan pas dikerok geus eueuh buluan bau teu. Tah eta nya kedah dikumaha kedah diberesihan. Terakhir bulu kempung. Bulu kempung teh bulu gagaduhan. Eta oge sami sunat diberesihan teu kenging dugi karobok patolak sek no patolek sak ka ditu ka dieu keur lalaki sunatna teh dikerok digunting keur awewe mah sunatna teh dicabutan beres nya sae nah gitu atuh ulah disakalikeun hiji-hiji pew gitu. Tah eta sunatna. Ah urang mah hese dicabutan mah dikerok we nya mangga wae ku mesinnya. Meureun ku mesinnya. Kade ulah nepi ka pakocewak. Tah eta naon teh lah tempat-tempat anu kudu diberesihan. Hitan, kumis, janggot, bulu kelek, kuku sareng bulu kempung teh eta teh kedah diberesihan. Salajengna dina masalah hitan, ieu hitan teh kan kewajibanana teh keur nu jadi kolotna. Kan kewajiban kolot teh mun keur leutik keneh wajib ngahitan kanu jadi anakna.
wajib ngahitan kanu jadi budakna kolot teh sahaeuna indungna bapana nya bapana anu tugasna jadi kepala keluarga wajib ngahitan kanu jadi anakna komo lamun anakna geus nepi kana ukuran balig lamun teu ngahitan teh doraka eta nu jadi kolot utama nu jadi bapaknya doraka sabab teu ngahitan kanu jadi anakna mun lalaki. Naon sababna sabab kewajiban kolot kanu jadi anak teh diantarana hiji ngaluskeun kana ngaranna aluskeun aran budak teh da urang mah geus kagok dibere aran cenah baheula ku kolot teh masih bisa keneh dialuskeun bisa diganti ngaranna urang mah hayang anger we ieu nya mangga nya ari geus kagok mah jeung deui embung diganti ngan peda kawajiban nu jadi kolot teh kolot alus lamun ngaluskeun kana aran budak aran nu kumaha anu alus teh ya nu alus teh pangutama-utama nama nu dimimitian ku ngaran Kangjeng Nabi jeung nu katasrif sapertikeun Muhammad, Mahmud, Hamid, Ahmad eta teh pangutama-utama ngaran saur dina hadisnya atawa nyandak tina asmaul husna ngan pedah satu acana ngange lafad abdu Abdullah Abdur Rahman Abdur Rahim Abdul Malik tuluy dugi ka Abdus Sobur sae eta teh atawa ngange ngaran malaikat Jibril Mikail, Israfil, Israil, sae eta tehnya. Sanajan sakapeung masuk diresingkeun ngangge bahasa mana ngangge bahasa itu tuh Timur Tengah. Mikail jadi Michaelnya, Ibrahim jadi Abraham, Daud jadi David, Sulaiman jadi Solomonnya ngaran-ngaran luar negeri seueur nu ngangge ngaran nabi ngan peda ngaran nabi bahasana tos diganti ngangge ngaran para nabi oge sae Adam, Idris, Nuh ya Musa, Isa tasae nami-nami ku nami para nabi teh ngan di urang mah sok kumaha sok asa jadul lamun make ngaran-ngaran nu sapertikeun kitu teh padahal eta teh kawajiban keur nu jadi kolotna jang naon atuh ngaran teh supaya alus di alus-alus teh amih naon sabab di akhirat nalika dipanggil eta jalma teh dipanggil arana nalika keur di dunia arana terakhirnya lamun arana butut bakal wirang lamun arana alus bakal sae bakal bunga karasana ku eta jalma tina Quran nyokot ngaran teh seueur nyangan kahadewe tanyakeun heula kanu ngarti ulah kena-kena tina Quran tapi sakahayang naon mufsidin tina Quran eta oge ngan hartina goreng anu ngaruksak pasikin tina Quran ngan hartina anu parasek jahilin tina Quran ngan hartina anu barodo komo make ngaran neraka mah jadi moal ieu moal eta mah nya saha ngaran pun anak teh jahanam moalnya moal eta mah ngan aya aran anu diharamkeun nyaeta
jenengan Allah eta mah haram. Dina ayatna oge menurut penelitian eta budak langsung maot harita keneh nalika dingaranan ku Allah. Bisi teu percaya mah sok we cobaan boga budak aranan Allah ya. Sok teh lain sok nitah nya bisi teu percaya ya mah nya teu gitu tah. Aluskeun arana budak teh nya eta kewajiban atau hak nu jadi kolot nomor kahiji. Nomor kedua wa yu'allimul kitabah wa yu'allimal kitabah, papatahan kana ilmu agama. Kewajiban kolot teh mun keur leutik papatahan teh kana alif-alifan mun zaman baheula. Mun zaman ayeuna oge akurnya ngan diganti ikro. Mun zaman ayeuna mah mimiti ikro beh dituna kana Quran. Urang mah teu purun ngawurukan budak teh sok kalah ngalawan di imah mah kakarage samenit geus ceurik anterkeun ka sakola nya. Da teu purun urang mah bikeun ka guru sakola sina di papatahan. Lamun teh mah geus rada gede asup SD sina ngaraji. Naon sababna? Sabab budak anu teu digegeuykeun kunu jadi kolotna bakal ngadakwa kanu jadi kolotna isukan nalika eta budak teh cilaka. Hiji budak teu digegeuykeun dina masalah salatna di tempo-tempo teh ongkoh geus SD geus SMP tapi ditingali-tingali teh salatna teu bener, takbiratul ihramna teu bener, ruku sujudna teu bener, komo bacaanana mah teu bener. Eta teh lamun teh mah teu diperhatikeun kunu jadi kolot, maka eta budak bakal ngadakwa kanu jadi kolotna. Sanajan kolotna tukang tadarus, sanajan kolotna tukang tahajud lir ari salat nu 5 waktu mah. Ngan budakna teu diperhatikeun utamana dina salat, eta budak bakal ngagusur kanu jadi kolotna kana neraka. Atuh beh dieuna budak anu dipapatahan mah meureun bisa ngaduakeun kanu jadi kolot nalika maot teh. Ulah ieu mah kolot maot ngan saukur bisa ceurik. Budak ceurik kolot nu maot mah leuwih sedih, leuwih rugi, leuwih nalangsa sabab ningali budak teh geuning teu bisa nanaon. Da baheula keur leutikna ngan ukur dimanja, ngan ukur diperhatikeun teh bungkus kulitna, ngan ukur diperhatikeun teh eusi peujitna. Lamun budak jauh ti imah jang tos tuang can, jang tos bobok can, jang acuk nu kamari aya keneh teu. Ngan eta we nu ditanyakeun teh tapi salatna teu diperhatikeun, maka awal akhir eta budak bakal nyieun karugian kanu jadi kolot. Boro-boro isukan ayeuna oge pan geus karasa nya. Anu baroga budakna teh ti SD geus kalaluar kanu jadi kolot, ngaduakeun da teu pernah diajar nya. Salat nya kitu teh sakabawa-bawa. Kolotna ngecek tara budakna nya kitu deui, kitu tara nanyakeun kanu jadi kolotna sahayuna we. Hati-hati eta budak bakal ngagusur kanu jadi kolotna isukan di akhirat. Sanajan kolotna tukang ibadah, sanajan kolotna tukang tahajud. Anu terakhir kawajiban nu jadi kolot teh nyaeta ngawinkeun nalika budak geus gede. Heup eta mah beda urusannya. Nu jelas tadi kawajiban nu jadi kolot teh ngahitan, tuluy ngaluskeun aran budak, ngaluskeun aran heula memeh ngahitan teh meureunnya, tuluy mapatahan ka eta budak ku papatah agama lamun mampu di imah, lamun teu mampu bikeun kanu mampuheun. Dalamun teh mah naon hayang bebas tugas mah tinggal kieu.
anturkeun we ka majelis isukan teh nalika ngadakwa teh ieu budak saha budak abi geuning teu bener salatna dakwa abi geus kaajengankeun tah berarti pindah minta pertanggungjawaban teh ka saha ka ajengan dikekeyak berarti nya ceuk ajengan teh da entos Gusti dipepatahan mangan budakna we malawidang tah eta mah berarti ka budakna ge teh nya bakal aya silih dakwa sapertikeun kitu. Salajengna naon atuh ari hikmah tina hitan teh hikmah tina hitan teh eta nu tadi nu kahiji supaya bersih menurut kesehatan bersih menurut lamun teh mah ilmu fikih rek salatnya bebas ari geus dihitan mah geus moal kosi naon moal kosi ngabersihan najis anu aya dina kukucuk teh. Anu kaduana hitan teh mangrupakeun syariat Nabi urang sadayana kawajiban nu jadi kolot atuh ku ayana di hitan teh nyuparkeun kawajiban kanu jadi kolot. Terakhir hayu urang doakeun anu parantos dihitan iraha dihitanna teh namina teh Muhammad emna teh Muhammad eta teh Muhammad Alvaro Fakhriansyah putra dari Bapak Herdiansyah teh Manggilang. Oh namina teh Herdiansyah eta teh janten Gilangnya tuh sareng teh Rida wang doakeun ku sadayana pamudah-mudahan eta murang kalih teh janten murang kalih anu soleh anu tiasa ngabakti ka ibu ramana oge tiasa bermanfaat kangge nusa bangsa oge agama. Terus ageungna eta budak tiasa naon tiasa ngadoakeun tiasa ngabantos kanu janten sepuhna intina mah eta budak teh sing janten budak anu soleh amin ya Allah ya robbal alamin. Khusus nama budak-budak urang we naon umum nama budak-budak urang we gitu eta oge sami doakeun sing jadi budak anu soleh tur solehah ngan peda ari budak soleh tur solehah teh teu cukup ku doa tapi butuh ku usaha. Naon usahana ngajar ka eta budak naon deui usahana nyakolakeun ka eta budak masantrenkeun ka eta budak lamun masih kene sakola di lemur anterkeun ka majelis taklim anterkeun ka pangajian supaya eta budak bisa ngaji bisa salat bisa ibadah beh dituna bisa ngaduakeun kanu jadi kolotna disebut we budak anu soleh tur solehah amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah kahartos ieu teh kahartos tos ungkluk-ungklukan seseueur namanya wajar we ngaranna ge ngaosnya ari ngaos mah mawana teh kana tenang ari tenang mawa kana naon kana tunduh halus berarti eta teh berhasil tenangna berhasil tunduhna ngan peda pikeun nganyahokeun naha tunduh eta teh tunduh asli jeung tunduh ti setan wang bubar we mun geus bubar masih keneh tunduh berarti asli ngan lamun pas bubar cenghar berarti eta mah aya gogoda ti setan wajar gitu cenghar ge gogoda ti setan dangarana oge keur ibadah ieu diuk di dieu teh caralik teh ibadah sanes ibadah atuh bahkan ganjaranana oge dihampura dosa iraha dihampura dosana tadi memeh ngalengkah asal boga tujuan ngaji memeh ngalengkah oge dosana geus dihampura bagjanya
Indit weh ka pangajian ganjaranana ditambahan saperti jalma salat 100 rakaat. Buset si orang tanya taraweh genu 20 rakaat sakitu ngaleh-lehna ieu ladang diuk bari nunutan-nunutan acan ganjaranana khairun nya leuwih halus daripada salat sunat 100 rakaat. Aya deui hadis nu sajian menyaritakeun ganjaran ngaji leuwih alus daripada ngamerdekakeun 1000 abid. Ari abid teh jalma beelian hargana hiji lamun zaman ayeuna mah kisaran 1 miliar. 1 miliar kali 1000 sabaraha berarti 1000 miliar kaya-kaya eta jalma geus sedekah 1000 miliar. Bagja nya sedekah mah 2000 oge berat nya mun aya kencleng dipilihan heula 2000 1000 2000 1000 ah ieu we 500 tungtungna teh nya. Ladang ngaji ganjaranana leuwih alus daripada sedekah 1000 miliar. Urang lamun boga duitna mah 1000 miliar rek disedekahkeun moal tapi ku ladang ngaji urang kaya-kaya sedekah ku duit 1000 miliar. Mantap kana ngaji mah tong nyapirakeun sanajan ngaji mah eta deui nu dibahas teh nya teu kenging kitu da ari bahasan mah istilah nama bonus. Ngarti istilah nama bonus anu jadi ganjaran mah naonana ngaji na bari diniatan. Tadi ka dia niat teh niat kumaha niat ngaji teh naon ari niat teh boga tujuan bari dibarengan jeung migawe. Nah urang pas mangkat ka dieu tujuan rek naon? Rek ngaji rek nyeblak, rek ngawas rek nyeblak. Lamun tujuanana rek ngawas berarti urang teh geus niat sanajan dina hate henteu ngeureteg niat abdi ngaos. Tah eta nya. Sateung acan dipungkas aya nu kedah didugikeun bilih teh mah konflikna dugi ka dieu da ari saayeunaeun mah henteu naon teu kadangu dina masalah ngadoa anu panjang pondokna teu leres. Contoh nu sok dibaraca ku urang we jiga ayeuna lamun teh mah keur bulan Rajab Allahumma barik lana aya nu ganjal teh di dinya aya lakna anu kuduna pendek tapi kalah dipanjangkeun di palihan kota mah eta teh tos dikasuskeun ayeuna teh kunaon nu pondok dipanjangkeun lamun Allahumma barik lana berarti mugi Gusti ngaberkahan lana ka abdi sadaya. Tapi lamun lana lamna dipanjangkeun ari lam teh lain mugi Gusti ngaberkahan lain ka abdi berarti ka saha ke batur. Tah kitu alesanana teh nya lamun lamna dipanjangkeun atawa lamun lagam nu rada belah dieu Allahumma barik lana aku reta gelamna kumaha panjangnya ari lamun lam panjang teh hartina teh lain mugi Gusti ngaberkahan lain ka abdi berarti ka saha ka batur nya. Tah aya konflik eta bilih hiji waktu datang ka dieu wang siapkeun jawabanana ti ayeuna. Kumaha kitu jawabanana meunang tawah henteu kikituan teh naon kikituan teh dipanjangkeun bade ngalangkung itu teh tiasa teh ngalangkung ari tiasa mah digeserkeun saalit-saalit lah.
bersihan jalan heula. Sanes kadieu deui salit pisan ieu mah nya. Kenging teh kikituan teh kumaha? Dipanjangkeun nu pondok dipanjangkeun, nu panjang dipondokkeun. Teu beda we sapertikeun dina sholawat. Deui kadinya. Tos ningalina ka dieu deui. Dina sholawat ya kan sami orang teh. Terkadang nu pondok dipanjangkeun, nu panjang dipondokkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sapertikeun kitu. Aya nu pondok jadi panjang, aya nu panjang jadi pondok. Kenging teu kikituan. Alesanana simkuring nyandak referensi tina matan Al-Jazariyah anu ibu bapak getos terang nazom wal akhdu bitajwidi terang ta eta teh tina matan Al-Jazariyah nya kitabna teh. Wal akhdu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu. Tah kitu asli dina kitab mah. Geus ka urang mah jadi marake tanwin wal akhdu bitajwidi hatmun lazimun lam yujawidil qur'ana asimun. Tadi dina kitab nama lazimu asimu ngan mangga-mangga wae lah asal aya dalilna we teh. Naon hartina? Make tajwid wajib kanu maca Quran, nu teu make tajwid dosa ka pangeran. Garis bawahi anu kahiji, make tajwid wajib kanu maca Quran. Ari panjang pondok teh eta bagian tina tajwid. Sedengkeun ari tajwid teh wajib kanu maca Quran. Tadi daria we Kang dipayun tah wios salit deui da pamang tadi deui teh dipayun ya. Canak sareng korsina ka dieu ka payun. Tinggal deui ka dieu. Make tajwid wajib kanu maca Quran. Atuh tiasa dimafhum di luar Quran teu doraka lamun teu ngangge tajwid. Wihan deui. Make tajwid wajib kanu maca Quran atuh di luar Quran teu doraka lamun teu ngangge tajwid. Jiga naon? Jika maca kitab, urang maca kitab sok make tajwid tara paslun furudul wudu'i tara sing maca naon make tajwid tara sing fasl furudul wudu tara sing kitu atawa dina sholawat dina doa ya tara make naon tara make tajwid. Sabab make tajwid wajib kanu maca Quran. Di luar Quran teu doraka lamun teu ngangge tajwid. Garis bawahi panjang pondokna. Di mana kapendakna? Tina persiapan ngaos ilmu tajwid anu 10 bahwa nomor kedua wa maudu'uhu kalimatul Qur'ani, bahwa patempatan ilmu tajwid sasaran ilmu tajwid teh nyaeta kalimah Al-Qur'an wakila al-hadis saur sapalih mah
hadis ditambihan urang mah hadis oge tarangange naon tarangange tajwid rajin diihpakeun harkatna dibuang bokolan Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ari maca mang tapi dibacana henteu dua harkat atuh lain ge ihfa nya ari dibacana teu dua harkat mah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut sapertikeun kitu dicokotna teh angnawe wungkul ari panjangna teh dicokot tamantak dina doa dina sholawat menang alias teu doraka lamun teu ngangge tajwid ngan usahakeun sing terang seratanana usahakeun sing terang seratanana mangga-mangga wae nyebat Allahumma barik lana lamna dipanjangkeun kan lana atau mundina sholawat Allahumma sholli ta'lina dipanjangkeun atau sallallahu ala Muhammad mimna dipanjangkeun atau lamun sholatullah salamullah naon kaditu teh ilahi salimil ummah geuning sok kitu minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah sanes wa min ummah ya wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah eta maleresnya tah hal-hal sekecil itu aya nama eta teh dipermasalahkeun tawaleranana nu tadi bahwa make tajwid wajib kanu maca Quran atuh di luar Quran mah henteu wajib referensina matan al-jazariyah nu kadua bahwa maudu sasaranana ilmu tajwid teh wa mauduhu kalimatul qur'ani ya. Bahwa patempatan ilmu tajwid sasaran make ilmu tajwid teh nyaeta kalimah Al-Qur'an atuh lamun di mafhumah di luar Quran mah menang teu make tajwid ngan pedah alus lamun make tajwid ngan ari kira-kira hese mah mangga-mangga wae referensi nu kadua tina kitab Nihayatul Qaulil Mufid dina bahasan mabade ilmu tajwid pilih teh mah naroskeun kitabna nu kahiji tadi tina kitab naon Matan Al-Jazariyah nu kadua tina kitab naon Nihayatul Qaulil Mufid eta referensina bilih teh mah aya anu naha dipanjangkeun naha dipondokeun tah waleranana teh eta hartos ibu teu saejamnya teu karaos langkung malahan mah duka naon nu didugikeun ngan mudah-mudahan we ageng manfaatna khususna kangge simkuring umum nama kangge urang sadayana hapunten bilih teh tadi di awal teh dihormat ya para tokoh para kiai para ajengan termasuk MC oge gitu insyaallah kusimkuring dihormat dina manah mangan bilih teh disebatkeun mah tadi teh da maksudna mah hoyong kana inti rusuh hilap weh kadituna teh mudah-mudahan ageng hapunten ka abdi. Hadirin rahimakumullah sakitu wae anu tiasa didugikeun hapunten tina sadaya kakirangan oge kalepatanana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmana hadirin nganuhunkeun ka guru urang sadayana anu parantos masihan ilmiah kanggo urang sadayana pamudah-mudahan